Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya tos lalebet. Kumaha sararehat sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mantap. Sata acan ngawitan pangajaran mangga KM urang ngadoa heula. Mangga dipimpin ku KM. Setelah acan diajar, ayo urang sasarangan ngadoa di kawitan. Oke, pertemuan kedua urang ngalajengkeun masih ngeunaan sisindiran. Nah, tujuan pembelajaran dinten ayeuna nya. Nah, sabada hidup rengse diajar, hidup dipiharep tiasa ngaanalisisnya, menganalisis cara-cara nulis sisindiran. Serta tiasa mengkombinasikan contoh sisindiran dengan karya sendiri. Jiannya janten cakupan materi dinten ayeuna teh menganalisis cara nulis sisindiran oge melengkapi sisindirannya. Nah, penilaian sabada rengse diajar engke hidup langsung evaluasi nya tanapi ceuk paribasana mah ulangan harian gitu nya. Nah, ngalangkungan Google Form engke linkna biasa dina kolom chat bentukna PG. Nah, teras salami diajar sikep oge bakal dipeunteun ku Bapak, ditingali tanggung jawabna kumaha, percaya dirina kumaha, kejujuranna kumaha, kedisiplinana kumaha, komunikatifna kumaha. Nah, di dieu Bapak gaduh contoh sisindiran, mangga ku hidup tingali heula, baca heula sing teliti nya, sing gemet. Nah, kumaha cara penulisanna, kumaha struktur kalimatna, kumaha tanda bacana, mangga di tingali heula dianalisis dina cara penulisana, mangga ditingali heula sing gemet sing teliti. Oke, nah tos menit. Cobi aya anu gaduh kapanasaran teu tina hasil hidup tadi meneliti teh gitu nya, ningali teh. Sok aya nu bade naros mangga. Bapak bade naros. Ya, Padil kumaha? Nah, pada lisan kayak kan si huruf depan teh gede, pada lisan kedua kecil, ketiga teh gede deui, terus nu kaopatanna kecil deui. Oke, good. Mantap ya. Nah, jantan kritis ya. Kunaon cenah tina hal kecil oge tos kritis kunaon. Oke, moal akan dijawab. Urang tampung heula patarosana. Sok mangga aya di nu bade naros? Oke. Ria mangga kumaha? Bapak nah misal pada lisan kahiji ya belakangna teh tapi pada lisan kadua mah titik kitu oge jeung pada lisan katilu nah belakangna koma tapi nu kaopat belakangna titik. Oke, good ya. Nah, pada lisan kahiji titik, pada lisan kedua koma ya. Yeuh, salaresna engke bakal nyambung jeung nu Padil. Oke, aya keneh nu bade naros? Sok mangga saurang deui lah. Oke, mangga. Pak punten abdi bade naros. Oh, sabrena ya, kumaha? Kumaha ya? Pada lisan kahiji sareng kadua sami, lamun pada lisan katilu sareng kaopat asa beda kunaon ya, Pak? Etana naonna? Kalimatna naonna? Nya kalimatna. Oh, oke, kalimatnya tina kalimat berarti. Oke. Tos, aya di nu bade naros teh aya? Cekap? Tilu saja? Oke. Urang waler nya. Aya tilu patarosan, aya tilu kapanasaran ti hidup cenanya. Nu kahiji ti Padil naha pada lisan kahiji mah huruf awalna teh ageung atawa kapital. Pada lisan kaduana alif. Terus patarosan ti Ria naha pada lisan kahiji mah tungtungna koma, ari pada lisan kadua tungtungna titik gitu nya. Terus tadi saur Sabrina cenanya kalimatna tina kalimat naha pada lisan kahiji kadua mah cenah sami atau nyambung kalimatna ari sareng nu katilu mah benten. Oke. Nah, ieu salaresna
tos lebet karena padika atau tata cara penulisan sisindiran ya. Nah, oke, padika nulis sisindiran. Nuka hiji tadi ngajawab patarosan ti Sabrina heula ngeunaan struktur kalimatna. Nah, cenah nuka hiji sareng kadua mah jiga nu nyambung ari sareng nuka tilu mah benten. Nah, memang eta salah sahiji ciri atanapi syarat dina tata cara nulis sisindiran nyaeta antara padalisan sareng padalisan kahiji sareng nu kadua teh eta teh mangrupakeun satu kalimat nya sakalimat artina kedah nyambung. Contohna kan di dieu memeh dahar bubur lemu koma wajib santen dicicikeun kan nyambung keneh nya anu dicarioskeunna ngeunaan tuangeun keneh bubur lemu kan aya santenan. Nah janten padalisan kahiji sareng kadua teh nyambung. Nah, kulantaran kalimatna nyambung masih dalam satu kalimat gitunya. Nah, berarti di penulisanna oge kedah ngangge tata cara penulisan kalimat nyaeta tanda baca sareng huruf. Nah, huruf kahiji tadi teh nyambung sareng patarosan padil. Huruf dina padalisan kahiji mimitina kapital ageng karena memang eta awal kalimat. Terus padalisan kadua mah alit. Kulantaran eta teh saatos koma. Janten ari saatos koma mah alit. Janten tetep lamun misalkan ditulisna henteu kieu mah janten ngaleunjeur sapertos kalimat biasanya. Nah, janten weh aya tanda bacana padalisan kahiji mah di komaan tungtungna padalisan kadua mah titik tungtungna eta nandakeun yen padalisan kahiji sareng padalisan kadua teh eta teh masih satu kalimat artina kedah nyambung keneh. Nah terus lebet kana padalisan katilu ieu awalna ageng deui kulantaran tadi teh padalisan kaduana tos ditungtungan ku titik nya janten ageng deui awal kalimat deui. Nah salian ti kedah merhatikeun ciri-ciri sisindiran anu jumlah ngang kedah 8 teras purwakanti tungtungna kedah sami, teras nate kedah 4 padalisan. Nah ieu namihan deui hiji ciri dina nulis sisindiran teh nyaeta padalisan hiji sareng kadua oge padalisan tilu sareng kaopat struktur kalimatna kedah nyambung. Anu LKPD dokumen oke mangga dibuka urang sami-sami muka ya. Nah di dinya aya 10 contoh sisindiran aya 10 contoh sisindiran tapi eta bagian cangkangna teu ayaan kosong keneh nya. Nah mangga ku hidap eusian bagian cangkangna bebas nya. Nu penting mah engke eusi nyambung sareng eusi tina ciri-cirina oge tina cara-cara penulisanna. Ku Bapak dipasihan waktos kangge 10 sisindiran 5 menit cekap. Oke. 5 menit kerjakeun engke ku Bapak ditaros hasilna. Bilih aya anu bade ditaroskeun engke dina pengerjaanna mangga langsung ngacung wae nya. Oke, mangga der 5 menit. Eusian latihan heula. Sok der. Bapak? Ya, saha eta ya Pina kumaha? Bapak abdi mau naros. Ya. Mohon. Nomor opat. Ya, kumaha? Padalisan kedua abdi nyieuna numpak motor numpak motor meni ngajegang. Oke, eta kan salapan ya. Hoyong janten 8 gitu, Pin. Nah. Tiasa kieu kecap meni tiasa disingkat janten ni we. Jadi numpak motor ni ngajegang janten 8. Ya, gitu tiasa Pin. Pak. Nuhun, Pak. Oke, sawangsulna. Oke, mangga lajeng. Dafa. Mohon, Pak. Nah, atau cobi nomor hiji nu Dafa bacakeun.
Naon jawaban Dapa? Kumaha? Arek nyieun ulu kutak geus dijieun diiasan batan pikir jadi butek hayu urang sisindiran. Nah, arek nyieun ulu kutek Mohon geus dijieun diasaan. Oke, batan pikir jadi butek hayu urang sisindiran. Arek nyieun ulu kutek. Oke, 8. Geus dijieun diasaan. Oke, 8. Nah, good. Alhamdulillah geuningan tariasa tiasanya. Tiasa. Oke. Nah, geuning gampil ngadamel sisindiran teh nya. Ditingali alhamdulillah memenuhi persyaratan, memenuhi ciri-cirinya aya 8 engang sadayana. Tadi nupina ti 8 tiasa janten 8. Terus ningali struktur kalimatna alhamdulillah nyara rambung pami didangu-dangu mah nya urang cindekeun heula nya. Tadi teh kumaha Padika nulis sisindiran teh cenanya. Cik Bapak bade naros deui ka Ria. Mohon Pak. Oke Ria, kunaon cenah tadi teh bet huruf awal pada lisan kahiji ageng, ari pada lisan kadua mah huruf awalna alit, oge tungtungna pada lisan kahiji mah koma, ari pada lisan kadua mah titik. Kunaon cenah bet kitu? Soalnya pada lisan kahiji jeung kadua teh disebatna cangkang, jadi sebenarnya mah eta teh bisa dijadikan pada lisan gitu. Nanti kehandapkeun jadi nanti koma. Gitu. Oke, good ya. Janten saleresna dua pada lisan eta teh tiasa disebat sakalimat. Janten memang kedah nyambung. Kedah janten sakalimat. Teu kenging kieu misalkeun ari nu kahiji mah nyarioskeun ngeunaan tuangeun, ari nu kadua nyarioskeun ngeunaan olahraga misalkeun teu nyambung. Ya, janten kedah nyambung pada lisan kahiji sareng kadua. Oke. Nah, alhamdulillah hidup tos nyarangkem tah cara nulis sisindiran dina latihana tos katingalina tariasa. Ayeuna urang lebet kana bagian evaluasi ya. Oke, aya mangga di kolom chat aya dibuka, aya link Google Form, aya tos mangga tiasa oke, diklik langsung dikerjakeun tapi kamera mangga onkeun. Nu ngange laptop mangga langsung dina laptop, nu ngange HP mangga langsung dina HP ngerjakeunna, mangga langsung kerjakeun ya. Di pasihan waktos kumargi ayeuna mah sakedik ieu soalna mung 5, di pasihan waktos 5 menit wae nya. Urang tingali live score-na. Oke, mantap. Alhamdulillah yo. Pertemuan kedua 100 sadaya. Kamari pertemuan kahiji mah masih aya anu 8 gitu nya. Alhamdulillah. Nah, hartosna naon berarti hidup salami pangajaran ayeuna leres-leres merhatikeun. Ya. Leres-leres merhatikeun tanggung jawab. Nah, ieu sakantenan engke kana nilai sikapna. Enten katingali tanggung jawabna ya karena merhatikeun hasil ulangan oge sararae nya. Nah, komunikatif alhamdulillah sadayana komunikatif nya. Nu ditaros tiasa ngajawab, anu aya we nu naros alhamdulillah mantap. Kelas TB4 mantap nya. Sanajan tadi aya kendala teknis di bapakna, alhamdulillah henteu janten buyar pembelajaran dinten ayeuna ya. Nah, kangge pembelajaran minggon payun nya pertemuan katilu. Nah, urang lebet kana ranah keterampilan. Janten minggu payun mah praktek. Praktekna naon nu kahiji hidup engke full ngarang sisindiran, ari tadi makan aya eusina tinggal cangkangna. Nah, engke mah full sadayana cangkang sareng eusina dikarang ku hidup. Terus nu kaduana praktek hidup ngadamel konten Instagram ya. Tiasa poster tanapi naon nu kena eusina teh sisindiran. Gare sateu acan ditutup mangga KM pimpin deui ngadoa. Satos diajar hari urang ngadoa sasarongan, ngadoa dikawitan.
Engse. Alhamdulillah. Hatur nuhun wilujeng patepang deui dina panglawungan katilu minggon payun. Nah, kalarsan dinten Jumaah minggon payun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.